Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyagik carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana satacan simkuring neraskeun hanca caritana teu kenging hilap di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun jejer cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa ngahibur kaum dangu anu mikareueus carios Sunda di mana bae ayana sareng deui mudah-mudahan kapayuna simkuring tiasa medarkeun carios-carios anu leuwih sae deui ku simkuring dina medarna dina ieu channel. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Sanggeus Aki Kuncen jeung Mang Komod nepi ka hiji tempat ngadadak Mang Komod teh dibawa ka hiji liang guha anu kacida nyarang kadongna poek tempatna teh. Aduh Aki nakuring dibawa ka dieu reka mana ieu teh Aki, ceuk Mang Komod bari luak liuk kulantaran kacida kagetna jeung bingung nempo kaayaan liang guha poe kacida matak pikasieun. Ujang cina ujang teh hayang nempo harta karun. Kapan Aki teh ayeuna rek mawa ka eta tempat ulah sieun poe cata ayeuna mah sok urang diuk peuremkeun mata ujang teh supaya urang tereh nepi ka eta tempat. Sok ayeuna mah diuk ujang diuk ulah loba pamikiran cek Aki oge. Sabab lamun ujang mendag mayong komo deui boga kasieun sagala kahayang ujang teh moal laksana meureunan ujang. Nah eta anu dipikahayang ku ujang teh hayang gagal sagala rupana. Ceuk Aki Kuncen waktu harita panjang lebar ngajelaskeun sagala rupana. Atuh embung Aki kuring mah hayang hasil pokona mah balik ti ieu tempat teh kalembur bisa jadi jalma beunghar hayang ngabungahkeun anak pamajikan kitu Aki, ceuk Mang Komod waktu harita langsung ngajawab kitu. Tah lamun kitu mah geus ulah loba pamikiran ku kumaha deui ujang, sok diuk ayeuna mah peuremkeun mata ujang teh sabab engke mah beda tempatna jeung deui kade sameme Aki nitah ujang muka deui mata ulah wani-wani ngabukakeun mata sabab bahaya keur ujang lamun teu ngadenge kana parentah Aki ka harti ujang. Ceuk Aki Kuncen waktu eta samemeh mawa Mang Komod ka tempat tujuanana ngajelaskeun deui. Mohon mangga Aki bangga ku abdi bade diestokeun pokona mah moal wawanian mukakeun mata komo deui ayeuna kacida nyarang kedong poekna kieu bisi kumaha soklah Aki
ayeuna mah kuring geus teu sabar hayang ningali kumaha kaayaan harta karun teh. Cek Mang Komod nembalan kitu. Atuh geus kitu mah teu dilobakeun carita atawa ngobrol nanaon deui, duanana teh langsung diuk ngarendeng Mang Komod orge. Waktu eta teu nyarita nanaon deui, terus merebkeun dua matana. Sedangkan Aki Kuncen sungutna teh waktu eta guruyam gereyem teuing naon anu dibacana, ngan teu liat ti harita peladug les. Awak maranehna teh jeuleungit ti eta patempatan. Jang buka mata teh, ayeuna mah geus nepi ujang. Cek Aki Kuncen waktu eta nyarita deui atuh Mang Komod teh manehna kacidang ngaranjugna kulantaran rasaan manehna mangan saukur kakara oge peureum can aya meureun 2 detik oge atawa 2 menit geus dititah mukakeun mata ku Aki Kuncen. Barang brai mukakeun matana kacidang ngaranjugna kusabab geuningan manehna teh ayeuna geus aya di hiji karaton anu kacida agrengna. Di hareupeunana aya hiji raja jangkung badag kacida kasepna katempona teh ku manehna. Gulang-gulang loba, para punggawa oge loba, aya disagigireun di hareupeun jeung disatukangeun maranehna. Aduh Aki, geuningan aya di karaton saha ieu teh Aki? Aduh eta Gusti Raja. Aduh, nah geuning Aki teh nganu ngajak ka dieu cenah rek ningalikeun harta karun ka abdi teh Aki. Cek Mang Komod waktu eta ngaharewas kitu ka Aki Kuncen anu seuri leutik. Ujang teu salah Aki bawa ujang ka ieu tempat teh sabab harta karun teh aya di dieu ujang tinggal menta naon bae kahayang ujang ka Gusti Prabu. Ayeuna mah sok turutan Aki urang nyembah heula ka Gusti Prabu Bantar Gede. Cek Aki ranggalawe bari tuluy manehna teh acong-acongan nyembah ka Raja Bantar Gede anu keur mencerong ka maranehna duaan sanajan can ngomong ngan saukur neuteut ka Aki Kuncen khusus nama ka Mang Komod. Atuh Mang Komod waktu eta teu wani ngabantah parentah Aki Kuncen. Waktu eta manehna oge nurutan nyembah Raja Bantar Gede. Apunten kaula nun Gusti, tampi sembah pangabaktos di sim abdi. Ayeuna sim abdi ngahajang ngadeuheus nepangan Gusti Prabu Bantar Gede kumargi. Abdi teh ayeuna disuhunkeun ku Jang Komod, saurna teh Jang Komod hayang beunghar kitu Gusti. Cek Aki Kuncen waktu eta bari acong-acongan nyembah teh ngajelaskeun sagala rupana. Nah bener eta teh Aki, nah bener ieu jalma teh hayang beunghar. Cuk Raja Bantar Gede nanya kitu sanggeus cacalakatakan seuri. Sorana teh kacida handarwanana kawas minuhan karaton anu kacida agreng jeung legana teh. Atuh Mang Komod oge waktu eta nepikeun ka kokompodan kulantaran kasima ku seuri anu matak paur keur dirina mah. Padahal mah seuri biasa ngan saukur solana kacida badag handarwan. Sumuhun Gusti, leres teh salah. Ieu Jang Komod hoyong janten jalmi beunghar. Tah ayeuna ku sim abdi ngahaja dipayunkeun ka Gusti Prabu kumargi teu aya deui jalan iwal ti ka Gusti Prabu saupamina jalmi-jalmi
sapertos Jang Komod hayang beunghar teh iwalti nuhunkeun ka Gusti ayeuna mangga ku Gusti Prabu Bantar Gede kantun ditaros kumaha kahoyongna Jang Komod teh sok ayeuna mah Jang Komod ebrehkeun sagala kahayang ujang teh ka Gusti Prabu Bantar Gede ulah disumput salidungkeun deui sabab geus waktuna ujang teh beunghar di lembur teh supaya ujang bisa suka bunga sok sebutkeun bejakeun sagala rupana ujang cek aki kuncen bari nepakan tak Mang Komod anu keur kokompodan tapi ngadadak kaayaana rubah sagala rupana Mang Komod teh jadina teh jadi wani eueuh kasieun deui mohon Gusti sim abdi teh ngahaja sumping ka ieu tempat teh hoyong milarian harta karun hoyong beunghar Gusti Prabu nah lares di dieu teh aya harta karun cek Mang Komod waktu eta nyarita kitu tetep bae kulantaran ti awal datang ti lembur teh anu aya dina pamikiran manehna mah harta karun jadina can apal sabenerna ayeuna anu keur disanghareupan ku manehna teh saha salianti geus diterangkeun ngaranna Raja Bantar Gede. Komod sia teh ngaran komodonya aduh komodo sia teh salah datang di dieu mah eueuh harta karun anu gampang dicokot kumaha kahayang sia tapi masalah harta karun ku dewek bakal dibere tapi carana beda Komod maneh bakal beunghar sagala boga tapi kudu ngajalankeun tugas di kaula andika bisa beunghar bisa menangkeun duit emas sagala bae anu dipikahayang ku andika bakal kalaksana tapi andika kudu muhit ka kaula atawa andika kudu muja ka kaula sok daek itu Komod cuk Raja Bantar Gede waktu eta langsung nyaritakeun sagala rupana jeung deui anehna teh Mang Komod langsung nurut bae sanggeus ditepak tadi ku aki kuncen tak-takna waktu eta langsung unggut-unggutan bangun kacida ngaharepkeun sagala rupana hayang menang sanajan geus ngadenge harta karun anu dipikiran ku manehna ti lemur teh geuningan eueuh kanyataan mah sumuhun Gusti sumuhun mangga kudisim abdi bade dilaksanakeun nu penting mah abdi bisa beunghar nah Gusti teh bade masihan naon ka disim abdi jeung deui kumaha carana Gusti cek Mang Komod waktu eta langsung nanya kitu bangun kacida panasaranan syukur Komod syukur ari andika siap mah andika di lembur bakal nyegik sabab dewek teh sabenerna mah Raja Bagong Sarmod Raja Bagong dewek teh Komod andika geus nyaho kumaha ari nyegik teh jeung deui kumaha ari muhit ka aing teh Sarmod sok nyarita aing hayang nyaho naha andika geus apal kumaha ari ngaran nyegik atawa muja ka dewek teh
Cek Raja Bantar Gede waktu eta langsung ngajelaskeun sagala rupana eueuh anu ditutupan deui. Jeung deui beuki heran bae Mang Komod teh bener-bener dina waktu eta teu kaget teu kieu tapi kawas bungah kacida saenggeus ditepak tak-tak ku aki kuncen kawasna mah geus katenung teu bisa mundur atawa nyingkahan sagala rupana sabab anu aya dina pamikiran manehna mah hayang beunghar. Teu acan terang abdi mah Gusti mangga sok terangkeun ka disim abdi kumaha carana sareng deui nyegik teh kawas kumaha da abdi mah nembean ngadangu Gusti tapi salagi bisa ngajanterkeun disim abdi beunghar mah pokona mah bakal dijalankeun naon bae anu kedah dilakukan ku disim abdi Gusti. Cek Mang Komod nyarita lancar kacida. Syukur Komod aing kacida bagjana lamun kitu mah ku dewek ayeuna bakal dicaritakeun sagala rupana dengekeun Andika teh di lembur dina waktu anu geus ditangtukeun sabulan sakali dina poe Sabtu legi bakal ngajadi hiji bagong kajajaden. Tapi ingatkeun Andika kudu bisa ngabejakeun ngajelaskeun sagala rupana ka pamajikan Andika sabab pamajikan Andika kudu nungguan kasalamatan Andika ku jalan nungguan lilin dina jero baskom anu dieusian ku cai. Ingatkeun lamun lilin eta pareum henteu ditiup ku pamajikan Andika eta tandana bahaya keur Andika bisa modar di garbugan atawa di podaran ku warga anu nempuk Andika engkena tah kitu sarmod. Tapi salagi Andika ngajalankeun sagala rupana beres rewes eueuh masalah duit jeung emas anu ku Andika dipikah hayang bakal beunang tah eta harta karun teh. Komod kawas kitu harta karun teh Andika bisa meunangkeun duit jeung emas kacida gampangna ku jalan nyogik muja ka dewek kaharti jeung siap. Komod Cek Raja Bantar Gede ngajelaskeun sagala rupana dina waktu harita atuh Mang Komod teh waktu eta rada ngahulang oge sanajan dina pamikirana geus teu galider deui rek kitu jeung kieu oge bakal dilaksanakeun anu penting mah bisa laksana jadi jalma beunghar kudu sareng istri abdi. Aduh kumaha ngajelaskeun anak Gusti sabab abdi datang ka dieu teh henteu nyarios bade nyegik atawa muja abdi mah hoyong datang ka hiji tempat nyaritana bade usaha kitu Gusti. Cek Mang Komod waktu eta langsung nyaritakeun kaayaan pikiranana anu ngadadak baluang. Masalah eta mah lain urusan dewek anu pikiranana Komod tapi kudu Andika sorangan ngan eta carana lamun Andika hayang beunghar lamun teu terserah Andika tapi dengekeun Andika geus datang ka dieu eta tandana moal bisa balik deui ka lembur lamun Andika teu daek muja ka dewek sok ayeuna sebutkeun Andika hayang tetep ngajedog di tempat bakal disiksa ku dewek atawa Andika bisa balik deui ka lembur jeung deui engke di lembur teh bakal jadi jalma jegud moal aya nu bisa ngelehkeun kakayaan Andika. Sok pikiran jeung jawab ayeuna keneh ulah loba mikir sebutkeun hayang beunghar atawa sia hayang disiksa ku dewek
dia negeri sebutkan si komod sebutkan sok jawab sia cek raja bantar gede waktu eta langsung nanya gitu bari molotot kawas anu ambak waktosna kabujeng Syekh cag kurang tunda dugikeun ka dieu heula kumahanya keayaan Mang Komod teh dina waktu harita kulantaran yang harupan kayaan anu matak bingung keur dirina sabab lain teu hayang beunghar jeung deui lain teu hayang nyegik atawa muja ka eta Raja Bagong ngan bingung kumaha ngajelaskeun sagala rupana ka pamajikanana engke di lembur cag urang kantun dugikeun ka dieu heula sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.